mitra mulia nuju sami-sami ada mungkin dongeng nyaita dongeng nuju dian Cakumang Jaya teh nyaita Pancatunggal. Ya dongeng karangan Kileksa para mitra sabada namakeun bagian ke-31 ayeuna Mang Jaya neraskeun bagian ke-32. Teknologi zaman ayeuna para mitra nu biasa saperti ieu nya teu kaemut ku Mang Jaya. Teu kaemut ya para mitra baheula Mang Jaya bakal nepangan mitra dina kondisi kieu nya para mitra. Alhamdulillah tapi Yuswa tos 8 naik 8 hijinya para mitra pada ke-80 hiji ya insyaallah para mitra. Tapi nya kitu nya para wargi sadaya seueur lepakna hapunten maklum ai kolot. Kadang-kadang para mitra sadaya pohoan aduh jajar para wargi paingan atuh para wargi sadaya paingan baheula keur leutik nya sepohoan si Bapak teh. Ayeuna karasa ku Mang Jaya para mitra sadaya kalau teh Mang Jaya aduh nembe bade ka studio para mitra sadaya terus berangkat ke studio dugi ka studio ini HP teh tinggalin di imah balik deui para mitra. Aduh, ini HP-na pergi para mitra sadaya mangnya siaran tetapi ngadongeng ieu nggunakeun HP oge para mitra margi aya nu kedah ditinggali dina HP. Kitu para mitra seueur anu kedah ditinggali dina HP sapertos time atanapi waktos durasi sareng sajamina. Ieu pan kedah dipantau ku Mang Jaya kitu nya. Disagadengeun Mang Jaya ninggal kamera oge para mitra ningal nyaeta mantau waktu sareng sajabina dina nggone mukai acara. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung Pancatunggal karangan Kileksa dina bagian ke-32. Mangga dengarkeun. Para mitra kaum dangu kumaha daramang hatur nuhun upami daramang masadayana. Alhamdulillah Mang Jaya hibar pangdu hati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-32. Mangga tu para mitra kumaha reka perdayana Nyi Sutimah dina ngoning nyingkirkeun Nyi Partiwi. Mangkana Nyi Partiwi nuju ka kandungan para wargi sadaya tos sakedap deui jadi dina kaayaan bulan alaeun cenah. Mangga urang teraskeun hanca dongengna wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Mang Kayim tuluy nyarita. Nya kajeun ari keureureuf mah tapi ulah jongjon teuing ngawadu lantaran pagawean loba keneh. Kitu cek Mang Kayim leos init ninggal kenuduaan Nyi Sutimah ngarahuh panon melong kanu ngaleos. Sanggeus lila pok ngaharewos ka sisawor. Kang, isuk pagi toma eta aki-aki teh kudu nyingkat di dieu lah. Ulah ngagokan kana rencana urang, mun manehna aya di dieu tangtu rencana urang moal lancar. Itu naon-naon da Kang geus satuju. Mun nyai geus nyekel kakawasaan mah di dieu mah gampang atuh. Hayang naon ge moal burung laksana. Anu mah jung we geura digawe ka ditu, kali sing waspada jeung taliti. Sing aya nu kagagalan, akang mah rek sabar ngadagoan sabegus percaya ka nyai. Ada tukang tok teruskeun nya akangnya. Bisa aki-aki bacewa deui. Sok aneh ngadengeunna lah kawas dunungan we ngomong teh. Cek Sutimah bari neuteup ka Mang Kayim nu harita geus anggang. Ngadenge kitu sawor ngan saukur nyerengeh geus kitu kop kana pacueu tuluy migawe deui hancana. Sedeng Sutimah asup ka dapur tepung jeung Nyi Iwek tapi teu patanya kala silih porototan siga nu ceuceubna keur. Ulah loba ting ulin Sutimah bantuan ngareno samara anggur mah atawa mang mereskeun parud kalapa cek Mawiwit marentah. Manehna teu panujueun nempo nu luas leos bae sedeng anu sejena mah kabeh pating dari laka Sutimah. Sarua teu resepeun kawas laku lampah teh teu akur jeung batur. Ke heula mah rek nempungan heula juragan bilih aya kapalai. Moal palai naon-naon agan mah jeung deui acan waktuna mending digawe heula ulah loba ulin barina oge. Sutimah teu nemalan katempo beungeutna semugeun. Tanani ngemu nafsu nahan amarah teu ngeunah diparentah kitu ku Mawiwit. Nu dianggapna teu pantes nitah manehna tapi teu burung dipigawe. Sabab bisi mata keribut engkena jeung bisi ngaganggu kana rencana nu geus meunang memeres kalayan rapi. Kitu kaayaan rumah tangga Nyi Partiwi jeung Surajaya ti saprak kadatangan Sutimah jeung baladna. Kaayaan loba-robahna Mawiwit mineng gegeleneng nu sejen mineng utruk. Kabeh teu panuju kana lalampahan Sutimah. Ditambah deui ku ngarasa jengkel lantaran Mawiwit jeung baturna geus pada nyaho. Yen Nyi Partiwi siga nu kapangaruhan.
percaya teuing ka pagawe nu ngabeungkeut dua. Cek paribasana beungeut yang hareup ati mungkir, ti saprak Partiwi gering bet kalah kabeukinya ka Sutimah. Sagala omongan Sutimah sok digugu, tapi mawiwit jeung baturna teu bisa naon-naon, kapaksa narima kana eta kanyataan. Akhirna para wargi Surajaya nutas nyaba balik deui ka lemurna. Meunang barang nu lain saeutik-saeutik, jualeun ka tempat sejen. Kuda umal parinu hiji oge taya nu lengoh pangawal saregutna keur sabab usaha Surajaya teu oleh untung pikabungaheun sarerea. Sanggeus ngareureuhkeun kacape para wargi sadaya. Surajaya ngabaheuhai dina kursi di tepas hareup. Solongkrong Sutimah nyampeurkeun mawaleueutkeun sacukupna. Pasang peta estu pikaresepeun lantaran Sutimah ngahajakeun hayang kapake kudunungan. Nyangakeun juragan bilih aya pamunut mangga saurkeun. Cukup sakieu leuwih ti loba. Tapi kelana ya. Ulah waka ka dapur kuring rek nanya heula ka maneh Sutimah. Ceuk Surajaya nitah diuk ka Sutimah nu geus malik rek ka dapur, gek Sutimah diuk deui. Aya pikir sae naon agan? Rek nanya ari Partiwi ka mana? Surajaya teu wani tarik ngomongna malah terus luak lieu kawas aya nu kasih aya kuas nu aya kasieun. Nuju siram agan sakedap deui ka dieu geura. Keun ku abdi urang sauran urang piwarang ka dieu nya. Kae sok lakelana ulah ka indit. Mun kitu mah kuring rek nanya ka maneh susugana aya laporan nu gede pangajina. Kumaha kaayaan Partiwi ayeuna? Aya kamajuan teu teu? Oh, perkawis eta agan kantenan aya mamalih ma abdi teh. Tos lami ngantos-ngantos pala enggal ngadugikeun ka juragan. Margi aya hiji wartos nu kalintang ageng bahayana upami diantep. Sutimah asa manggih kasempetan pikeun mangaruhan ka Surajaya. Puguh Surajaya meninga jenghok da puguh geus goreng hate ti jalan kene. Sok atuh ulah asa-asa bejakeun ayeuna. Kumaha si Partiwi teh? Na sok aya ka dieu lalakina, mun aya sangarana di mana imahna? Teu aya di pameget nama agan rupina matos dieuna. Margi juragan Partiwi rok sakraraina. Moal kabitaeun paling-paling oge ngajebian bari mengek pangambung. Ayeuna mah aya hiji wartos anu kalintang pentingna kedah enggal ka uninga ku juragan. Nya geura pek caritakeun aya naon? Surajaya beuki panasaran hayang ngadenge beja ngeunaan Partiwi. Kieu agan abdi teh ngahajang ngintipnya. Nanging dina hiji dinten juragan istri teh kasumpingan ku hiji aki-aki. Nu mapatahan ka juragan istri saurna teh kieu. Boga salaki teu nya mah ulah dilila-lila. Geus bongohan dina mangsa keur ti berasare peuncit sakalian. Tak kitu saur aki-aki tegan lajeng juragan istri naros ka eta aki-aki. Na teu jalan sejen aki, mari abdi mah teu luas ari kedah maehan salaki mabilih doraka. Teras dijawab ku aki-aki pokona teh ulah sieun-sieun sabab dosa salaki nyai leuwih gede. Leuwih jahat, leuwih hianat lantaran init ka kota tara sakedeung-sakedeung. Malah sok aya 2 mingguna, kade ulah percaya teuing buat teuing boga pamajikan 2. Buat teuing nyolowedor ka istri sejen. Eta teh pantes pisan kahiji nyai nuju bobot atuh kaduana nuju teu damang. Pastilah salaki mangalasan di luar kabantu seueur kasempetan. Nu mawi ka nyai jiga nu hare-hare siga nu teu malire ta eta kitu sababna mah. Nu matak boga salaki kitu mah tong loba carita. Mun peuncit-peuncit ku peso mun aya gunting sogok sakalian ku gunting tah ti corona. Kitu saur aki-aki tegan. Ceuk Nyi Sutimah tuluy rarat-reret heula sieun ka perego ku Partiwi. Ke. Nah, make aya aki-aki ka direk naon cenah? Surajaya heraneun sabab can ngarti kana sarsilahna. Kieu agan juragan istri teh kantos ngobrol sareng abdi. Saurna teh geunah hate lantaran ku salaki diluli-luli. Teu deuk palire sarta asa disapirakeun. Tah kumargi kitu juragan istri teh ngonang dukun nu lepus. Lajeng tataros dina perkawis eta dupi ceuk dukun teh kitu cenah agan. Nya kitu kumaha Sutimah? Mun juragan teh bade diala nyawa ku juragan istri. Margi diolo sareng dipangaruhan ku aki-aki teh. Tos pasti tetegan margi juragan istri terus buleud banahna bade mateni salira agan. Geura engke pasti mun teu nyanak peso nyanak gunting. Bade nojos ieu ti koro juragan. Das kurang ajar mun kitu mah nya. Surajaya cengkat ngeupulkeun peureub bari kekerot beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleu. Ngagi direbakat ku nafsu tapi Sutimah rikat meper amarahna sabab manehna geus sieun ari katempuhan mah. Aing mah juragan mugi kersa ngadangukeun bisa ngemati abdi. Aya naon deui Sutimah? Ki agan juragan ulah percan penting ka abdinya. Margi abdi mah rumaos, abdi mah di dieu teh mung sakadar janten padamel. Atan bisa kadar jongos. Tah kumargi kitu naon rupi anu disangemkeun ku abdi na me ulah dipercanten kitu bae, kedah dipilari buktosna. Kedah diemut sing paos supados ulah janten pitenang kena. Juragan kedah sabar, kedah tiasa milari bukti anu nyali ku nyalira.
Oge kedah tiasa nangkep nu jahatna. Pamitos kantenan asami buktos jahatna mah mangga. Bade di kitu kieu ge. Ngan abdi mah aya panuhun omat ulah getah sarupateun. Cek Sutimah bisa pisan ngomongna. Ngaruka reka basa sangkan akal nu licik beuki lantip. Surajaya ngahulang mikir tetela omongan Sutimah teh kahartieun. Heula tuh kuring rek sabar heula. Moal rusuh ngayakeun tindakan naon-naon. Ayeuna gerapek omongkeun sakanyaho maneh keur damaan pamikir kuring. Nuhun atuh gan kieu geranya-ganya. Upami cepil abdi teh lepat juragan istri teh bade metik pati ngala nyawa teh malam Jumaah. Tengah wingi carana tos jelas bade mencit ku peso atanapi bade nojos ku eta ku gunting. Bade dibongohan nalika juragan nuju kulem. Tah kumargi kitu mugi sing atos-atos upami kulem ulah pules teuing. Terutami mah tengah wengi dina malam Jumaah. Saena api-api pules we upami aya nu ngaragamang tewak we supados kapenak buktosna kitu gan. Cek Sutimah beuki capetang nyaritana. Bari luak liuk da sieun aya nu ngadengin. Halus omongan teh. Halus memang kudu kitu carana supaya nu jahatna bisa kacerak deleg. Heuh kuring rek dijalankeun. Nuhun atuh kitu mah Sutimah. Surajaya marah mai bakat ku bunga asalugina hate ari ngadenge kitu mah. Nanging kade sing emut gan. Inget kana naon deui? Juragan istri teh nuju ka kandungan, komo ayeuna mah patuangan katinggalna asa ageng pisan. Kawas-kawas bade kemar. Tah kumargi kitu upami niat jahatos kapenak mugi sing ngalair aisan, sing landung kandungan, sing leuleus jejer liat tali ulah getah sarupateun. Sanaos bendug ge ulah wani wantun ngabinasa. Hawatos ka Jabang Jayi tah kitu agan. Cek Sutimah siga nu nyanyaah tapi hatena mah hayang nya puas nya. Geus puguh jahatna mah kumaha engke we nah ha. Cek Surajaya hatena teteg deui. Sarta beuki simpati ka Sutimah, beuki ijin ka Partiwi. Pangaruh omongan Sutimah ngandung racun. Nuhun atuh gangan kali sing atos-atos anya abdi permios ayeuna. Bade mantuan mawiwit di dapur menyayogikeun tuangeun kanggo juragan. Nama tuh. Nuhunnya cek Surajaya para wargi sadaya. Geus kitu kop kana cai nu diwadahan kana muk beling. Regot nginum bangun anu nikmat naker. Ari Sutimah harita geus aya di dapur milu digawe siga nu nyanya segut. Padahal hatena geus teu sabar hayang geurah hasil nyingkahkeun Nyi Partiwi ti imah eta. Kocapkeun Nyi Partiwi basa Surajaya datang teh manehna nyaan keur mani. Tuluy asup ka kamarek disalin. Dangdan sakumaha mistina ngan matak sedih kana hate. Lantaran ari ret kana kaca. Menisu meblak da pugu beungeut na ruksak. Malah tas kacayan teh beuki jiih pika ijideun. Para mitra sadaya kaambe semu hanyir. Ya Allah ya Robbi na sakabina-bina teuing cocobi teh. Cik abdi teh geura pasihan lanong anu mati nu tiasa ngadamangkeun kana ieu kasakit. Garentes hate Nyi Partiwi tuluy nyusut si panonu teu katahan merebai mapai pipina. Sanggeus rengsedang dan tuluy mali krek muru Surajaya. Tapi barang tepi kalawang ngadak-ngadak hatena ngaran cabang, asa-asa jeung cangcaya rek nepungan salakina. Sabab nu geus geestu teu mali rek kadirina. Teu nolih kanu sono jeung butuh ku panyalindungan. Nyi Partiwi ngarandeg mandeg mayong rek ngadeuketan salaki, tapi aharita hatena teteg. Sabab ingat yen sakur nu kajadian di alam dunya teu leupas tina kakawasan Allah nu Maha Kawasa. Hade goreng oge Kang Surajaya salaki aing. Kitu deui diri aing burung palung bodogelo tetep bojo Kang Surajaya. Ayeuna anjeunna geus aya di imah kudu buru-buru ditepungan ku aing. Kitu putusan Nyi Partiwi terus ngalengkah bari babacaan negerkeun hatena. Serog katepas kasampak Surajaya keur ngabaheuhai bari udud. Melong kaburuan siga nu jararauh paninengan. Bagea engkang kumaha damang mulih ti kota teh? Cek Nyi Partiwi sopanaker. Gek diuk gigireun Surajaya. Surajaya teu buru-buru ngajawab ukur ngareret saeutik. Kop kana surutu sut disunut peladug haseupna ngebul ka luhur. Padahal nu tadi ge panjang keneh diantep sina meledug dina asbak. Aya berkah salamet. Ngan sakitu jawabanana terus neuteub ka beulah kidul. Breh dina sawangan aya nu ngalangkang padepokan parebulung dina mangsa katukang nu pinuh ku paninengan. Nuhun upami salamet ma engkang abdi teh bingah margi panutan tiasa nyugemakeun tiasa sumping deui ka bumi. Nanging hapunten nu kasuhun abdi teh tiasa nyugemakeun ka salira. Margi da kumaha atuh panyawat abdi teh aya robihna beuki dieu kalah ka beuki parna. Nya sabar we atuh Nyai. Da mana kitu geus milik Nyai kudu kitu jeung deui naon-naon oge kumaha pepelakan jalma. Kumaha pepelakan jalma mah moal jauh tina laku lampah pribadi. Tah kulantaran kitu teu kudu aral subaha kudu narima we kana naon-naon geus jadi milik urang. Cek Surajaya ngomongna jiga nu hayang puas tegeug jeung asa nyentug kana jajantung.
Sajongjongan manyi Partiwi ngahuleng teu nyana baris narima jawaban kitu ti salakina. Nu tadina geus gede hate, jadi aringis deui sok sieun aya kajadian nu matak sedih kana ati. Matak lara jeung tungara tapi Nyi Partiwi nguat-nguat maneh, pok nyarita deui. Kang, abdi mah teu aral subaha sanggem kitu sote bakat ku haneueul we sareng isin. Margi teu tiasa nyugemakeun ka salira. Teu naon-naon, teu kudu loba pikiran Nyai. Anggur mah tarekahan sing nya kumaha carana sangkan kasakit buru-buru cager. Ke Akang rek mani heula nya. Jung Surajaya nangtung. Teu ngareret deui ka Nyi Partiwi leos ka kamar rek nyokot salin, kop kana anduk tuluy muru ka kamar mandi. Atuh meuni colohok Nyi Partiwi teh para mitra sabab beuki dieu beuki karasa. Yen perhatian Surajaya beuki leungit. Malah makalah katimu rasa ceuceup jeung geuleuh, buktina Surajaya siga nu mung padeukeut. Sungkan nyarita pateuteuk beungeut ge kawas nu cadu. Masya Allah, aku naon atuh Kang Surajaya teh. Nageuleuh kitu nempo beungeut aing nu batan sakieu. Nah hoream cacarita jeung pamajikan sorangan. Asa ku harieun asa kacida teuing. Ku harieun. Cik atuh kahayang teh najan geuleuh ge ulah kitu-kitu teuing kanu jadi pamajikan teh. Gerentes hate Nyi Partiwi bari ngurutan dada. Panon melong kana kursi urut diuk Surajaya. Teu karasa para mitra Cipanon merebei bijil, ngalemereh mapahay-mapai pipi. Kaperes ku rasa hate nu sedih jeung peurih, sedih kingkin taya hinggana. Kocapkeun para mitra nepi ka sore, Surajaya teu nepungan deui ka Partiwi. Kala asup ka kamar hiji deui ngaringkeb maneh teu kecet-kecet. Horeng para mitra Surajaya teh ngajolopong dina kasur. Mikiran nu jadi pamajikan lantaran dianggapna nyaan geus hianat ka manehna. Geus migawe nu teu luyu jeung aturan, Surajaya poho kana dahar, poho kana kaayaan. Kalah ngadeluk mikiran anu teu puguh kacekok ku omongan Sutimah nu ngandung racun. Repeuting Partiwi asup ka kamarna, tetela Surajaya teu kasampak. Terus ditanyakeun ka Sutimah ari jawabanana teu nyaho cenah. Da memang nya teu nyahoeun tapi lila-lila kanyahoan. Yen Surajaya teh sare di kamarna nu sejen, teu daekeun sakamar jeung Nyi Partiwi, puguh matak nyeri kana hate lantaran beuki dieu asa beuki karasa nyugakna. Sutimah kaayaan Surajaya beuki beda jeung Bareto. Ka kuring kawas nu ijidna keur kumaha mun geus kieu atuh. Hate kuring jadi bingung sabab asa teu puguh laku. Ceuk Nyi Partiwi ngaharewos ka Sutimah. Nyarita di barung ku ceurik batin Cipanon ngarenclong. Ulah alit mana agan? Keun urang akalan heula nya. Ayeuna juragan pameget urang antep. Margi tangtos anjeunna teh ngaraos palai. Tilas angkat nu sakitu tamina keun. Maneh enjing tiasa kulem sakamar sarta tiasa ngabungahkeun kana mana salira. Ayeuna mah sabar agan nya. Jawab Sutimah kawas nu heueuh mikanyaah ka Nyi Partiwi. Padahal manehna ge gregeteun hayang geura nyaho. Karena hasilna nah usahana teh bakal hasil atawa moal. Kuring malin hayang saresa kamar tapi sikap Surajaya we ulah kitu-kitu teuing. Sabab kuring teh pamajikan anu sah. Lain selir atawa lanyang tapi asli istri nu kakurung kutika. Sakumaha keheulna ge kanu jadi salaki. Kanya nu jadi salaki teh kahayang teh ulah nepi ka kitu. Sabab jalma teh boga rasa jeung rumasa, boga akal jeung pikiran. Tapi keun bae Sutimah kuring mah moal aral subaha. Da mana kitu ge geus jadi milik uring. Jung geura sare sabab ieu teh geus peuting, batur ge geus talibra. Mangga agan mugi sing kiat mayunan cocobi agan. Partiwi teu nema deui manehna ngagoledag kana kasur. Sirahna asa berat pipikiran beuki ruwet, hatena panas pating hareab. Rek sare teh teu bisa reup kalah kaloba pikiran nu teu puguh. Ari Sutimah tuluy ngaleos ka kamarna rek reureuh da puguh capek. Tapi najan kitu ngarasa lugina lantaran sakabeh rencanana geus kaciri pihasileunana. Sabab Surajaya beuki kapangaruhan ku manehanana. Gancangna carita Surajaya geus ampir saminggu aya di imah, tapi can daekeun ngadeuketan ka Partiwi. Alesanana rupa-rupa capek tea, kaweur tea, bingung tea jeung sajabana. Padahal dagangan mah teu weleh lancar jeung untung, eueuh nu matak kerubat kana hate. Kulantaran geus puguh kitu Partiwi geus teu ngarasa sedih. Manehna tumampra kanu maha kawasa. Rek kitu kieu ge seja narima tapi kaayaan kitu matak bingung pikeun Sutimah. Lantaran tarekah nu geus dipetakeun samar kana hasil, sabab Surajaya jeung Partiwi teu daek sare sakamar, tangtu rencanana moal laksana. Sanggeus mikir kalayan apik sarta manggih kasempetan nu hade, manehna ngawani-wani maneh ngadeuketan ka Surajaya.
Nu harita keur ngadaweng dina kursi kawas nu malaweung loba kabingung. Hapunten agan, abdi kumaha wantun ngaganggu ka salira. Surajaya ngareret bari kerung barang disidik-sidik. Yen di dinya aya Sutimah paroman bear marah mai. Pok nanya leuleuy, aya naon Sutimah? Aya badan tengkeuneun agan margi kaayaan di dieu teh di bumi asa mata kareudang bayeungyang. Abdi mah asa teu puguh raraosan margi ti saprak aya abdi di dieu rumah tangga juragan katinggal janten hamar. Nah, make mikiran rumah tangga kuringkeun bae nah. Geus kieu kajadianana geus jadi milik kuring kudu kieu. Naon perluna mikiran hal eta? Naon untungna keur maneh coba? Surajaya heran. Juragan hiji babu moal ngaraos tentrem hatena, paminingal dunungan pagetreng wae. Abdi ngaharepkeun sabados juragan sareng garwa kedah layeut deui sakumaha biasana. Abdi hatos sawatos ka juragan istri, nu salami dikantun teu boleh ngarep-ngarep ka juragan. Ari tos sumping kala diantep hawatos gan. Apaan cek maneh gerek maehan ka kuring jeung si Partiwi teh. Rek ngabongohan dina mangsa keur sare. Kuring mah hayang keneh hirup jeung mung paeh ku leungeun pamajikan. Ari rek ditindak teu wani sabab can aya bukti. Ari rek dikasaran teu wasa sabab manehna keur kakandungan. Tak kulantaran kitu jeung tibatan mata kriweuh. Leuwih hade misa sare ngarah aman. Kitu maksud kuring teh. Cek Surajaya. Teu asa-asa ngedalkeun eusi hatena. Sabab geus percaya ka Sutimah. Sae kitu gegan nanging kaayaan moal teras kieu salilana moal aya katengtreman. Tah kumargi kitu sae nama keur sakulem sakamar. Nanging ulah kulem leres api-api we heula dugi ka enjing supados kanyahoan. Naon nu dipilampah ku juragan istri? Nah leres bade binasa tanapi henteu. Margi upami teu engal-engal kanyahoan mah bilih janten pitenah nu ahirna mata karengheng kieu teh ye. Surajaya ngahuleng. Dipikir dibulak-balik dibeuweung dieutahkeun mikiran omongan Sutimah teuing naon anu jadi sababna omongan Sutimah asa nancem kana hate. Teu boleh asup jeung sumulusup kana kalbu sumeleket kana baya. Jadi bahan pikiran lir ibarat omongan kolot anu nganasehatan ka Surajaya teu boleh jadi perhatian. Sutimah omongan maneh bener, kuring rek nyobaan ngadoja kanu jadi pamajikan. Nah nya rek mateni atawa henteu? Munnya mun aya bukti kuring moal asa-asa rek nyieun tindakan nu tegas sabab kuring butuh ku katengtreman. Butuh ku katenangan moal ngantep ka jalma nu hianat jeung dengki. Tapi kudu iraha ngamimitian sare sakamar ye. Kitu cek Surajaya nemongkeun dirina yen geus nurut ka Sutimah, lir muning anu ditenok. Najan gagah jeung gede tanaga teu burung nurut ka budak angon. Juragan ulah dilami-lami ari aya maksad kitu mah langkung sae ti ayeuna. Nanging abdi sajamasian wartos sakali deui. Opek caritakeun kumaha? Dina malam Jumaah mugi sing waspaos margi wengi eta juragan nuju apes. Pamikulem dugi ka enjing tan wane bakal cilaka. Nanging upami kieu teu kulem tangtos bakal salamet. Mali bakal tiasa nangkep nu jahat tak kitu gan. Heuh tuku kuring katarima. Mun kitu carana mah moal loba teuing sare rek dilatih ti ayeuna. Sangkan dina waktuna kuat nahan tunduk. Jung atuh ayeuna mah geura ka dapur deui tuh atawa ka mana we lah sangkaan batur teu curiga. Kuring keur ngeunah cicing di dieu moal waka ka mana-mana. Cek Surajaya Daryanaker. Atuh mending ngemplong hate Sutimah lantaran sakabeh rencanana bisa lumangsung kalayan lancar. Teu loba carita deui tuluy amitan sarta ngaleos muru ka dapur. Surajaya nuluykeun lamunan manehna inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Estu atra naremongan, breh rarai aki kalajati, nemongan sidik pisan ngajak imut asa nyerep kana ati. Tapi Surajaya tuluy ngusap beungeut miceun kalangkang nu jadi mitohana. Heran mun aing keur anteng ngalamun beungeut resi kalajati sok nemongan. Kila-kila naon nya nu kieu asa matak sumpeg kana pikir ya. Tapi moal naon-naon sigana paling-paling perbawa hate nu bingung ya mikiran nu jadi anakna. Surajaya nyabut surutu sabatang pelenyun udud bangun nikmat. Haseup mulek kaluhur nganteur lamunan kanu leuwih jauh jajab sawangan kanu leuwih anggang. Tina wahing ku anteng ngalamun akhirna Surajaya teh boga pikiran nu lain-lain. Make hayang ngeser Partiwi sangkan hirupna tentrem jeung tiis pikir. Beuki lila eta gogoda hate beuki teu beuki kuat. Mana komo ada kapangaruhan ku omongan Sutimah teh. Mun aing tuluy-tuluyan kieu sigana moal aya katentreman rumah tangga teh. Horeng si Partiwi teh ngan alus rupana wungkul. Sabab buktina mah sulit ati belang baya. Beungeut nyang hareup ati mungkir, teu beda jeung keuyeub, mata ka hareup leumpang ka gigir. Pasti ieu mah. Lain antepeun mun kieu mah kudu diwarah ku aing. Kitu ceuk hate Surajaya tuluy narik napas jero. Panon melong kosong ka tempat nu anggang para mitra sadaya harita Surajaya teh.
Teu karasaeun nyaho-nyaho geus wanci asar. Surajaya kagebah ku mawibit anu reksa sapu ditepas. Surajaya ngorejat cengkat tuluy kacai rek mani. Beres mani tuluy dahar sorangan teu malirek ka Nyi Partiwi. Nu ngaladenan tayadi Iwati Sutimah nu memang geus kitu kahayang. Para mitra kaum dangu, ari Nyi Partiwi daharna misah kitu ge teu pati ponyo. Lantaran hate kerajet pikiran pusing kaweureujeung cucos ka mana-mani inget kana kaayaan diri nu nasibna batan sakitu. Ku salaki diluli-luli estu teu dipalire. Akhirna reupeting Nyi Partiwi geus ngaringkeb maneh di kamar, ngagoler bari nyawang ka hareup nimang-nimang mangsa nu baris datang. Na kumaha pijadieunana lantaran ayeuna geus karasa sangsarana. Sedengkeun beuteung beuki gede beuki deukeut kana bulan alaeun. Sakuduna mah salaki leuwih asih leuwih geugeut merhatikeun ka pamajikan anu nuju ka kandungan sabab tereh bogaana. Tapi Surajaya mah teu kitu boga pamajikan ka kandungan teh teu kuat nahan gogoda. Kalah mikiran nu lain-lain goreng hate jeung goreng sangka. Teu neuneun kapercayaan kanu jadi pamajikan kalah nyangka teu bener kapangaruhan ku omongan Sutimah. Ya Allah ya Robi, mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Margi mung Gusti anu Maha Welas tur Maha Asih. Maha uninga kana naon-naon anu jukaranapan ku diri abdi. Kitu jumritna hate Nyi Partiwi. Cek paribasana ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Tayadi pamuntangan Iwati ka Gusti nu Maha Kawasa. Allah Subhanahu wa taala ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Hate nu rajet dikuat-kuatkeun batin nu sedih dibabera. Reup Nyi Partiwi peureum usaha satekah pola sangkan hatena tentrem. Ari batin hayang tibra. Babacaan bari peureum sumrah diri kanu Maha Kawasa lila-lila reup sare teu inget kana naon-naon. Cirawanci sareureuh budak Surajaya asup ka kamar Nyi Partiwi memeh ngagoledag kana kasur ngajanteng heula gigireun ranjang. Mureleng kanu geus tibra sare neuteub seukeut kana beungeut Nyi Partiwi. Teteh lah beuki ruksak beuki pikagilaeun. Mun kitu mah nyaan si Partiwi. Beh ngijing sila bengkok sembah. Bengkok sembah pramitra. Ngijing sila bengkok sembah. Salaki init kalah senang-senang jeung lalaki sejen. Kitu akibatna. Ruksak katara panyakit kotor. Keun sia karasaeun sugan mikir. Kitu gerentes hate Surajaya gek diuk gigireun nu sare tapi can wani ngadeuketan pisan kawas nu asa-asa jeung ragam. Bari diuk Surajaya melong kana beuteung Nyi Partiwi nu beuki gede. Breh ku Surajaya kacipta dina hiji mangsa nu cicing dina jero beuteung bakal gubrag ka alam dunya. Gumelar nambahan jiwa. Kasebutna anak Surajaya nu cikal lenyap Surajaya ngalenyap. Hatena teu mikeun mun boga anak lahir ti hiji indung anu goreng lampah. Beedas. Nah milik aing bet kieu teuing nya. Teu kabeneran boga pamajikan teh pipilih meunang leuwih koceplak meunang nu bohak. Borok hate kabina-bina ka salaki teh gahiana. Anak saha nu aya dina kandunganana. Hate Surajaya beuki cangcaya teu percaya kana sikap Nyi Partiwi nu sakitu satia ka salaki. Ari sabab pangaruh Sutimah beuki pageuh napalna dina hate Surajaya. Beuki dieu kalah kabeuki mebeut meulit kana peujit. Sumarambah kana bayah jiwa Surajaya geus kakepeul ku Sutimah. Harita di luar jempling nu kadenge ukur sora jangkrik jeung gaang patemalan. Sakapeung sok kadenge sora anjing ngagogog disusul ku sora bueuk di sisi lembur. Lila-lila Surajaya ngarasa tuneuh goledag ngagoler gigireun Nyi Partiwi. Nonggongan kawas nu pista. Sedengkeun Nyi Partiwi teu lilir-lilir estu tibra kawas nu meunang mebeutkeun. Nyaho-nyaho teh isuk-isuk para mitra nyaho-nyaho teh kalilirkeun ku sora hayam jago nu kongkorong. Nyi Partiwi ngalilir berai beunta ari ret kagigir. Aya nu ngarengkol mere tongong sidik pisan Surajaya. Sajongjongan mah Nyi Partiwi colohok bengong asa teu percaya. Kana tetempoanana asa dina pangimpian tapi lila-lila sadar yen manehna aya dina alam nyata. Alhamdulillah geuning geus daekeun ngadeuketan Kang Surajaya teh. Tapi naon sababna teu bebeja ka aing? Jeung di wayahku maha kadieuna, keun asina tibra ku aing moal diganggu. Cek hate Nyi Partiwi bari tuluy ngoleset tina ranjang. Menila launan da sieun ngaganggu kanu keur tibra sare. Nyi Partiwi buru-buru kacai berus mani ku cai tiis. Abdas terus muru ka tempat salat. Nyi Partiwi ngabudalkeun eusi hate muji syukur ka Pangeran. Nu geus ngalilirkeun kana hate Surajaya nu geus daek deui ngadeuketan jeung daek sare sakasur. Beurangna Nyi Partiwi di deukeutan ku Sutimah nu geus teu sabar hayang geura nyaho kana hasilna. Sutimah teu ngeunah cicing bisi Surajaya can daek sare bareng jeung bojona. Punten agahan abdi teh sejatu maros. Sutimah sopanaker. Aya naon Sutimah pok geura caritakeun.
mengpeueuh batur jeung deui kuring teh panasaran hayang nyaho kana sababna nah jasa saha pangna Kang Surajaya dek asup ka kamar kuring. Sumuhun saperkawis eta pisan juragan. Nu bade ditaroskeun teh kumaha juragan pamengke tos kersaeun nyaketan ka salira. Pami parantos manuhun margi eta nu dipiharep ku abdi oge. Geus peuting tadi mimitina tapi kuring heran. Nah kumaha mimitina jeung dewayah kumaha ka kamarna. Ari ngabitana mah kamari ku abdi diwartosan disangemkeun. Yen juragan istri teu raos mana, lubih juragan pamengke teu kerasa kulem sakamar. Ku abdi dipasian saran supados ulah ngantep ka garwa. Dupi hasilna nyugemakeun buktosna anjeunna sadar kana kalepatan. Cek Sutimah bangun reueus, paroman bear marah mai. Syukur mun nya kitu mah tapi kumaha rencana teh. Sabar agan pageto pasti tiasa dijalankeun kade ulah lali. Ti siang keneh kada sayugi pesohan apeun bantal atapi gunting. Tengah wengi ulah lali ngalajanggot sing hasil gan. Cek Sutimah beuki sumanget. Sabab dununganna teh nu duaan geus aya di dadam paleungeunna. Rek dikitu rek dikieu ge kari kumaha manehanana. Harita Nyi Partiwi tuluy nyarita. Heug atuh kuring rek ngagugu kana omongan maneh sabab ayeuna beuki kaciri. Yen salaki kuring geus teu aya kasukaan, siga anu ngewa ka kuring tapi teu puguh pasalna. Kuring hayang regreg pageuh rumah tangga hayang layut jeung salaki. Ulah kawas ayeuna estu pahare-hare kawas nu jeung maru. Tapi muga-muga we usaha maneh hasil. Sing bisa nulungan kuring ngebatan sakieu susuganan pageto hasil. Bisa menangkeun janggot Surajaya. Tapi kade sing ati-ati maneh kudu rikip dina ngabantu ka kuringnya ulah aya nu nyahungeun iwati kuring. Sing percanten agan abdi moal lalawora margi isin bilih aya nu nyangki teu puguh. Pokona mah abdi bade ngabelaan ka juragan. Moal waka eureun satungtung teu acan hasil. Ari margi mun juragan nu janten panutan abdi. Mun juragan tiasa dituturkeun ku abdi, abdi teh rumaos pisan. Pami teu ditulungan ku juragan mah moal tiasa hirup sapertos kieu. Paling ge sangsara kadungsang-dungsang tak kitu agan. Geus ulah nyaritakeun deui nu ka tukang-tukang sabab ari silih tulungan mah geus jadi kawajiban sararea. Jeung saha deui silih tulungan lamun lain jeung papada manusia. Tah kulantaran kitu ayeuna mah jalankeun naon-naon nu geus dirarancang. Kuring rek ngalajanggotna, ari maneh kudu apik dina nyatorkeun ka aki dukun. Keur kitu kadenge aya nu leumpang ngadeuketan. Jep anu badami jempe jalma wiwit brekdeku tuluy nyarita. Tuangeun parantos sayogi agan bilih bade tuang mah langkung sae ayeuna meung pengharaneut keneh. Pek sadiakeun heula sing lengkepnya kuring hayang dahar bareng jeung salaki. Bejaan ku maneh Sutimah? Nyi Partiwi ngareret ka Nyi Sutimah. Nu dititah teu talangke leos muru kaburuan. Rek nepungan Surajaya nu keur alak ilik kakembangan. Tekung silila Surajaya jeung Nyi Partiwi geus dariuk dina korsi nyang hareupan kadaharan nu lengkep sagala aya. Ampir pinu sameja. Surajaya ampir teu daekeun dahar bareng sabab ngarasa ijid nempo panyakit Nyi Partiwi nu beuki jiih jeung kaambeul semu hanyir. Tapi kulantaran geus dibejaan ku Sutimah sangkan Surajaya ngagugu kana kahayang Nyi Partiwi atuh Surajaya maksakeun dahar. Kitu harenghengna rumah tangga Nyi Partiwi para mitra. Dua jalma siga nu leungiteun akal lantaran katenung ku pangawasa Sutimah. Nu mamang ilmuna lain bantrak-bantrakeun kawan tu murid Aki Wanaratea cenah para mitra. Komo murid kahijina anjeunna teh. Akhirna malam Jumaah nu didago-dago kasampeur. Harita Nyi Partiwi geus aya di kamar ti beurang keneh geus nyadiakeun peso handapeun bantal pikeun ngajalankeun rancanana. Peuting eta karasana asa jempling mata keung jeung lelewang. Ti kajauhan sok kadenge sora anjing nu babaung disenggakan ku sora gagak. Kawas nu ngalinur rebet di sada peuting. Siit uncuing milu ngawi namahan ketir anu keuresung kawa pikir. Harita para mitra Surajaya can asup ka kamar keur diuk di tepas sorangan. Tara aya nu maturan lantaran si Bohek jeung babaturanna teu wani ngadeuketan. Mun teu disaur mah si Bohek jeung Mang Juha katut Mang Kayim baroga tempat nu matuh pikeun ngariung bari ngawadul. Atuh karasana beuki keung we ku Surajaya teh eukeur mah eukeur geus haban wae dipangaruhan ku Sutimah. Dibejakeun yen Partiwi aya niat rek ngalapati. Katurug-turug peuting eta estu pikasieun pisan. Sabab anjing-anjing babaung teu Anjing babaung teu eureun-eureun, sora manuk aneh siga nu milu ngibud. Namahan bingung kanu keur loba kapaur. Nya anu omongan si Sutimah teh lantaran peuting eta karasana asa beda jeung biasa. Hate pating sareblak bulu punduk ting puringkak. Anjing babaung milu rame gagak oge peuting-peuting bet disada. Sigana lain alamat hade kieu mah yeuh. Aing teh kudu ati-ati jeung waspada. Bisi aya kajadian nu matak cilaka. Tapi aing teh lalaki, aing kudu sanggup nyang hareupan ieu perkara rek dicoba.
diintip si Partiwi teh naon maksudnya nak nyarek wani mateni ka aing kitu gerentes hate Surajaya tuluy cengkat lalaunan memeh ngalengkah mikir heula nah langsung asup ka kamar Partiwi atawa ulah mikirna can parat tapi suku geus ngideng ngalengkah kawas aya nu mawa muru ka kamar Nyi Partiwi waktasna para mitra sadaya.